Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh anu ngajawab salam teh geuning ngebek sawarina. Daun salam dina luhureun kampak oge anu ngajawab salam teh kada urang kirang kompak urang cobi salam teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya'li awal. Pemirsa Bapak Didi Kusnedi SP kali Ibu Udin Sutina sebenarnya calon pamanten hormatan Simkuring. Pemirsa Bapak Haji Indu kali Ibu Uci sebenarnya calon pamanten miwah keluarga Jembar sami hormatan Simkuring. Mobil khusus anu kasep anu gandang tandan calon pamanten Arwastana Muhammad Adriani sami Ahmad Simkuring. Bekantun Ais Pangapin Papayu Kelurahan Bacarika Wetan oge hilap Ais Pangapin Papayu Desa Budi Nagara Bapak Kubu oge Sajunjang Karawata sami Ahmad Simkuring. Bapak Kepala Petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka oge sami Ahmad Simkuring. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kasadaya dua keluarga Jembar sami hormatan Simkuring. Dipayun sumangga urang sadakeun puji sirna syukur pada Allah Subhanahu wa taala, muparantos salusuran makin pirang kanikmatan ka urang sadaya, diantos nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tak terus nikmat silaturahmi. Alhamdulillah tidak enjing anu binahkeun diri-diri baca kupayanan di Sabtu di 6 Mei 2020 anu insyaallah dua insan Allah wartos janji pas ini bikin nucuk galur sunnah Rasul baris hiji ngacatut kami ngadahukna ananda Muhammad Andriani mengurudikan putra kadeu putra kanyaan di Bapak Haji Indu kali Ibu Memang almarhum kakek putri dia penguasana Lia Awalia Yuliawati mengurudikan putri kadeu putri kanyaan di Bapak Didi Kusnedi SP kali Ibu Erin SP. Salawat sinarang salam mugia salamina dilanarkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka putra gawarna, ka para sahabat karabatna, mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah patuh tur manut kana ajaranna dugi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wa biwalihin hormatan Simkuring nada widi Simkuring wastahun yang gagah malam. Ada kebayinan Bapak Ibu hadirin sadaya kapok jantung judugu wakil keluarga Jembar salam panggil istri supaya urang sami bika di acara kalian Ibu ucapan basmalah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sepuh hormatan Simkuring Bohinos kemudian pribados pemalik mendilami-lami terkedah di Nalina Nudi anti kita tadi tidak berdaku di bariku. Alhamdulillah kayaknya para bosnya pasti bagi kurang sadaya. Sok sami mudi lamaksana nanging kebetulan tidak tanduk tata titi diduga. Bacaan kusur pisan tekan hukum nanging kena bisa ucap. Selajengna orang nangkeun sesana kedalisan pemaksadan disepuhan calon pamanten anu tidak ada bedana baris dikedelkeun ku Profesor dihormat Bapak Dr. Andas Umum Mukminin di Sumatera.